sarang sepados semangat ya ai sumangut pakudu atuh semut margi abdi mah nuju semangat kayak teh kunci semangat naon pokoknya mah semangat we moal aya jelema nu pangbunga-bunga dan nepi ka ayeuna cempreng dieu nyaeta dina sia kunaon pokoknya mah leuwih ti panganten anyar kunci sagala milasa sareti bradahar milasa hari anu jadi lantaran Persib menang deui atuh sugan teuing kana Persib 2-0 kamari ngalawan Bayangkara komo kalau ngalawan bayang-bayang naon bayang-bayang mantan lain mereka Persib luar biasa udah kabeh mau ke Persib bagus nih 2-0 kemarin goblos babak kahiji goblos babak kedua iya ai maneh ngadukung Persib teh ka Cina tinggal baca biru bau nanti teh baca FFP RRE siap Bandung siap don FFP RRI siap jadi waumu jauh sih tidak Persib jadi waumu kan waumu teh Persib ini oh masih awe pokoknya mau ke Persib baru kamu mah aduh gusti abdi mada tapi kaya nabi tapanera lagi nyanak waduh pokoknya mau ke Persib mah gusti abdi madu oh Persib Bandung biru kuningan Bandung 150 naik mesur aku masih jadi trayek deh pokoknya aku Persib bedok aku bagus dia bedu Persib ya aduh gusti abdi manya margi abdi mah gusti sana-sana abdi mah ku Persib turunan kumaha aya ti dituna margi pun bapak resep Persib bapak maneh sumohun pun bapak mah wah komo tuluy pun biang indung maneh sumohun ka Persib wah komo Persib maniak pun biang mah calana jero lagi biru sadaya ya hoti mana secara jero irung biru we langsung dipoekeun ya eta teh sumohon pun biang mah kutangna biru ya kamarna jadi cat biru pun biang mah wah ka Persib mah hari aki Persib komo aki mah hari ini tadi di maju Juventus jauh jauh wading kadukan ini eta mah matang ini eta mah sore teh kartu keluarga jadi budian pikain lagi aya kene ini mana geus maut nah disundrukeun ku abdi dorang ada lanjut Juventus ku abdi dapur ku halu kalau nggak sekali ini dah pokoknya mah putih keluarga itu kudu kana Persib jadi ada teh Saiwan jeung abdi kana Persib cilaka we margi abdi mah darah biru kung apoy kedaharan pulau oh masih we semua ku abdi we pokoknya mah ku Persib bener Ari Gusti asa main bola bara dalam olahraga pisan olahraga tuh ada olahraga mulai main bola wae atau tinju olahraga semohon tapi main bola mah komplit kumaha pokoknya olahraga nu paling komplit main bola paling komplit kumaha sok dina main bola masuk aya tinju main bola sok aya tinju bener tinju kumaha ini sok gelut
Berarti tinyu teh. Dari nanti nyu Mataram nya ka bola. Tanya nak bola mah aja bola lain mah kita. Oh masih we. Mohon gitu. Pokoknya mah abdi mah buka kumaha Gusti ku main bola mah. Jadi tara main bola, tara. Hari mandi bola makan dos. Daun mandi bola. Oh, ya mandi bola inget tara mandi bola mun anak aing mah osok. Oh tuan putra osok. Abdi bade naroskeun ari mandi bola nyanak anu henteu. Siap ieu moal anu ge pun bojo menyak sabun. Maka jeung nyanak siseuheun segala rupa. Bade mandi bola teh ririgid. Itu geroheun ongko. Masya we semua ku abdi Gusti. Gusti, naon? Ari Gusti uninga bubur bayi. Gusti jauh-jauh tidak main bola kana bubur bayi. Enggak di mana ros mah uninga bubur bayi. Ya apa? Uninga apa? Ai bubur bayi teh naon? Eta pertanyaan bukan enteng gitu. Ya walar atuh. Ari bubur bayi teh hartina eta bubur teh khusus keur bayi. Jadi bubur bayi teh khusus keur bayi. Tapi nah bubur ayam ku jelema. Macam ni. Sumun ari bubur bayi teh khusus keur bayi, tapi nah bubur ayam ku jelema. Henteu ku ayam. Degekeun goblok. Bubur hayam teh hartina di jero bubur aya hayaman. Berarti bubur bayi jadi jero bubur bayian. Masia. Goblok sia enak gitu di aman. Sia jauh-jauh situ bubur hayam ya hayaman. Atuna lain tulisan ieu bubur aya hayaman. Ngenge. Subada jelas kami na. Dan terlepas prediksi. Masih awet cuma gua ambil capek. Bukan gua ambil sudah jadi pikiran Gusti. Nya Gusti, naon. Sekali dipertaruhkan dia. Naon. Gusti uninga Gunung Merapi. Apa? Di mana Ci? Di Jawa Tengah. Tepatnya di Yogyakarta. Di Yogyakarta, bener. Kan terus kayak itu pernah. Dupi Gunung Merapi masih kena aktif. Aktif tapi gaya lagi. Aktif kene. Aktif. Bohong. Bohong di mana? Bohong. Majarkeun di Gunung Merapi masih kena aktif. Kamari ku abdi di WA ceklis hiji. Teu nyambung. Masih awe. Terang update status Gunung Merapi mah nih. Kau aktif gitu dah jelemana. Masih awe goblok dia dah. Abdi gelieur Gusti Gunung Merapi teh. Tahu ke mana we si mohon. Aya kene ieu. Bos gelieur aing. Ya aya kene hiji deui. Hiji deui. Naon? Deu penasaran. Naon? Tapi ieu mah mistis. Mistis kumaha? Pokona mah ieu mah horor. Naon? Ieu mah keung. Naon? Uninga Ratu Pantai Selatan. Tuh, abdi mah jeung murid ka kulpuru teuing. Ih, ngaceuin tuh. Oh, Roro Kidul. Tah eta. Roro Kidul Ibu Ratu. Ya apa? Dongengna. Apa? Tadi bade naros ka Gusti Roro Kidul. Naon? Upami Nyi Roro Kidul nuju gabut, sok ameng tara kakalen. Bawa kusia ke pasar dongeng, goblok. Jadi Roro dongeng. Enak gede amak gitu kita. Udah gede amak, saya kemarin karat ngomongnya. Udah teuing teh. Arar rumput. Jangan cuma bawa-bawa beli bulan. Mungkin akan tapi kalau yang kami
Diterima. Aya naon? Ieu kula usen, mangga. Gini aya balik aji kita irung. Allahu Akbar. Sia teh irung liang hong. Kita boro. Dina jero irung aya kalajengking. Bulu irung belegog. Paingan aing deukeut sia eungap. Oksigen aing kesedot kabeh. Nah, boros oksigen teh. Teu kulit peuteung anjing ala. Aing rek nanyakeun ke maneh tapi maneh tong ameug. Naon? Rek nanyakeun ka maneh tapi maneh tong ameug. Moal naon? Naon? Aing rek nanyakeun ka maneh, aing sia ngorong kunaon? Kulinggis. Da ku curug malogor aja. Aing ngorong. Heeh, kulinggis. Udah benar tuh. Parah. Jalan hemah mangga hidup. Mau yang adami kalian kami ngahai tuh ini. Diterima. Alhamdulillah ini kami mah. Ayak pinggir ada, ini tunggu hingga. Diuk kan, diuk koyak bang. Ini kayak mana bro? Babaturan aing kebener sampurna. Jauh sia irungna gede teuing. Datang si ieu pongpet aja. Berarti aing geus sampurna. Allahu Akbar. Ngomong ngeunah jeung geureun madun. Gamina-mina teuing nepi ka ngomong lagi induk jeung geureun aing goblok. Aing ieu teu ngaragap angeun batu. Harapan aing menjaga gitu sejenak tiga itu dah itu kan bingung. Pada aing ngomong kieu, pada aing ngerung kieu, tapi dah minat teuing sia. Da aing kieu masih kene makhluk pangairan. Pangeran, kaeta pangeran. Aing teh ada melanin Allah Subhanahu wa taala. Mane ngahina ka aing berarti mane ngahina ka nu bogana. Mikir lagi. Jeung galak teh urusan galak ya. Leung ditonyok mah sia dua poe ge cakep tapi sia nyinggung ngan hate aing kira hajageun. Jange. Hampura aya harua kahayang mah jiga batu normal. Kahayang mah aing mah jiga batu ngomong kieu normal tapi aing mah daek baheulana geus kieu. Disyukurkeun deui ku urang mah. Disyukurkeun kumaha? Sanajan aing irung kieu ngomong aing kieu nu penting hirup. Jeung di batan sia irung normal, ngomong normal tapi modal. Mikir. Hampura. Ulah beda hampura menang di penta dan kajalan di jeunieu. Ojo dume mane. Hampura. Hamburanya ulah yang adik-adik deui. Lamun rek ngisirikeun aing nyumputna ka pipi. Ngajauhan urang jadi maneh teu ka kiri ngahina ka aing disieunana teh ngahina ka. Sagara maneh? Gara maneh? Gara urang? Unyuk. Saha? Unyuk. Oh uyuk. Uyuk menginum. Ngelek. Ieu mah unyuk. Oh ucup. Naik. Usup. Naik. Unyuk. Oh ayub. Naik. Ayub Mang Ustad. Dia makan wangi Ustad Ayub. Dia mah unyuk. Lukut.
Lungkot mawat parapnya oh yuk oh Suherman Bener eta. nah bener jauh goblok saya tidak setuju kalau Suherman panjalan lainnya kujuk juher ayat tuluin na siana wedang nyawa ay panggawian mana panggawian muna mukat mumut daun mukat mumut dagang lukut lain mukat mumut oh ngurut tu burut ngobrol ngurut tu mulut ngurut tu burut manihana kok naon atuh ukat ukut kukat bukut belum nah enak ukat ukut siapa budeg lain budeg pan ngomong lah itu tengah harji oh kukat bukut nah enak kukat bukut bukut naon yang ukut sesatuan man yang ukut mitoha ya binateng oh sesatuan kabeh sesatuan dikukut nyandak kami manya mau dikukut ku aing lamun aing ukut mau kabayang isuk-isuk pamajikan aing beak dahagan mau dengan celina leuh lamun aing suangan teh lamun eueuh paneh rugi oh jadi ukut naon atuh nya ingon-ingon oh ingon-ingon domba diungut-ungutan sapi diungut-ungutan muning diungut-ungutan hayam diungut-ungutan manuk diungut-ungutan bebek anjing diomongin diomongin naon eta nu bieu bebek namanya tengukut bebek lain tengukut di mahaya genep nah itu amu nyemut nah amu bebek amu apa menimangsa nyemut eta moal nah siap bisa nyebut bebek lain teu bisa lamun nyebut eta beda sia mah normal ngomong eta lamun aing ngomong eta ibu-ibu maledog ka aing nah bebek jauh pengen dunia jauh ini aja kumaha jauh oh b me anjing ulah kamu kiaing nah bebek dipacal aduh ulah terus aing bingung naon bingungna sia lamun nyebut bebek naon ya gampang naon itik oh bener itik bener euy bener itik ari motor bebek manya motor itik tah gampang naon nu bede motor bebek gampang naon Supra-Pit bener euy